Kemananya si Elo? Itu saha asal kakara kapanggi. Ampun ah. Mana saha? Masanya. Kok balik nanya sih? Abi Anong. Mana cing di mana? Pas laporan cing ke Pak RW. Aduh eta mah teu apal. Engkewe jeung Kang Dana. Atuh. Kenapa nama abdi Boncel anu boga kawasan kebon? Kang Anong. Eta si Boncel ngobrol jeung saha? Pengkhianat. Nggak setia, tai lah setia teh. Dia teh waduh. Boncel. Ya, orang balik nanya ngantar lampu Jokowi. Ya, kerasa butuh. Kerasa butuh. Kuat. Kemananya kuat. Aduh. Abu deh, aduh. Kemana atuh kemana? Diri kuring kemana atuh ayeuna? Kemana nya? Ada tangas beres atuh era mah. Mana ya? Nah, anjang sono aya mah ka warga bawa atuh aya nu mere kulup-kulup sampe acan mah. Kemana sih? Kemana sih? Udah si cing heula. Capek. Are ka mana, Jang? Teu Pak RW. Arek ngajuru. Teu kerasa teu nyeri. Arek ka mana? Kunaon nyeri kunaon? Ah? Mas Pak RW ulah budak teh. Tatet kurang anak saha eta. Panel budak teh.
kapan jerit bisa kepalang di dia main seret. Nikmatnya. Gusti nu agung hirupku kieu-kieu teuing bagong teh tibang kurang 1000 ge ku atuh jadi aing nikah teh ampun boga mitoha teh enceng geus aya aing lemari geus aya soak aing lah pusing aing poho di can ngelapara belah para bela aing ampun aing ada betul mitu hati pada sisi timang jadi teh mohon daek aing teh bang gara-gara 1000 doang ge muni terjadi aing nikah teh lah bangsat aing gratis grabodi aing jadi ngawake lah saya padahal mah halangan rintangan tak jadi masalah tak jadi beban pikiran tangkurakah bagong santai. Aing geus poho angin poho hujan bebelaanan aing wari-wari disia-siakeun lah angkurakan lah aing daripada stres ringan kieu mah mending ngarit lah agung